Sampurasun dulur. Duh, tepang deui sareng sim kuring. Sim kuring dinten ayeuna alhamdulillah bagja pisan. Kulantaran naon? Panggil orang Sunda, gara-gara si dia harudang. Orang kenalan, orang taros. Kang, nami saha Kang? Reza Kang Reja. di Tasik abi mah. Harudang guys. Mang Reza ngegaskeun. Nah, Kang bisa nyasap ka dieu kumaha eta caritana? Ya damel abi ieu di kawasan sami di Somerset. Bogor. Jadi guys, Somerset teh ieu wilayah Somerset. Jadi Western Supermare akang di mana? Di Taunton. Taunton, di kota Taunton. Nah, sami wilayahna, regionna di Somerset. Tanya abi mah damel di Somerset ka dieu mah ameng gitu. Asa teu nyangki teh asa silaturahmi ka dieu. Di Kapungkur teh sebelum aya rencana ka UK sok ningali lah di Facebooknya sering ningali wah CT hebat di UK karosan diajak ke rencangan lah gitu ya orang kerja dia itu nyangkanya biasa tadi jadi akang itu pertama terang KBT dina sosial media gitu. Sosial media. Caritakan Kang kumaha Kang pertama kan dina sosial media. Akangnya di dieu apa di Tacan di Indonesia kene? Di Indonesia kene Tacan aya tadi aya sering ningali di Kapungkur ya Tacan aya bade ngalamar naon. Awalnya mah Facebook biasa we nonton wah CTE resep ieu UK hebat. Harga istrina bule kena musik ya waduh zaman sok aya ceramah saali teh ceramah dagang aduh tah tidinya teh tengah DM teu naon ngan like gitu ya biasanya aya pas aya kesempatan damel ka dieu tah nembe we tidinya teh da pas kaloresan Somerset dinya kalau bete di DM pertama ya DM teh balasan ada wajarnya ai flower seueur wah mal mungkin lah maksudna teh katutup deui nya kan sakali hampuraeun ya Kang nya eta jadi kieu guys nga-DM tos seberapa lami gitu ku abi karek kabukana teh berbulan-bulan kemudian tuh hampuraeun Kang maklum tah sakali pernah ngabales ieu teh non teh dina video saya ngechat Kang kumaha cenah teh bagus mana karena jemputan aya di Western aya di Taunton di Bridgewater. Nya. Naros eta pernah. Nah, cenah teh bagus mana Bridgewater, Taunton apa ieu Western kanggo hidup lah. Nya. Pernah emot. Ya, tah eta ngabales. Asa atau bisa dibales. Nah, cenah terang cenah kieu. Ya. Abi teh insyaallah eta tacan lolos tes. Eta teh masih di Indonesia. Di Indonesia masih tacan ieu lah. Masih tahap-tahap awal. Iya, nah terang cenah gitu. Mohon insyaallah cabe teh aya rencana ka UK. Tahu saya teh aya deui. Jadinya ka ieu deui da katutup ku komen nu sanes mah itu. Dugi we ka dieu. Saya teh ini si Kang Heri deui. Tinggali di Facebook aya nomor ieu Kang. Naon teh? Nomor WhatsApp. Cobian we. Eta ge rada lami. Lami dibalas. Sabaraha hari binuju jalan, aya nelpon di situ asa Kang Heri nelpon diangkat deh tadinya we nembe intens lah sareng Kang Heri terus mun wajar nya bisi anu heureuy naon nya wajar lah nomor Indonesia juga abena kan asa kumaha gitu kecuali kalau abi angge UK mah overcanten dia di UK nya tadina kitu Kang eta jelema teh heureuy apa kumaha tapi ku apal daerah Taunton apal daerah Western Bristol gitu nya tah pas akang ngirimkeun foto nya nuker ketemuan jeung saha gitu di taman iya bener Inggris malah ke saya teh langsung ditelepon gitu nya Kang ngampureun saacana Kang dimaklum gitu guys alhamdulillah nya cek urang oge orang Sunda mah masalah mental masalah kawani tong ditanya tinggal si Kang ieu nyasap ka Inggris guys lu dengan bener si Akang jadi Akang teh di Tasik abi mah Tasik mah di mana Kang di Raja Polah Jamanis lah abi mah kecamatan Jamanis abi terang Raja Polah Masjid Al Ghazali salam ke barudak Raja Polah guys barak Tasik sing sarehat paranjang giswana rageng milikna ari keluarga Kang terangan sosial media gitu terangan keluarga terangan ibu saya ibu istri halo ibu salam meren mama nembean Kang Heri mungkin tos suami oke pasti ngelewat pastilah
Nah, memang sering lewatnya. Salam ka Ibuna Reja anu aya di Palih ditu sareng istri oge sareng keluarga oge sing sarehat paranjang yuswana rageng milikna ulah hariwang Reja di dieu Bu ku abi di ieu diperatoskeun insyaallah aya naon mah hubungi abi Kang. Mohon siap. Ya gitu guys, alhamdulillah kita mau lanjut jalan-jalan dulu. Urang ajak-ajak heula Mang Reja kuliling Westonnya. Oh, Saya dilanjut deui. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun.